Selamat pagi Bu Sabrina, Pak Beni, Bu Novi, dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Wilujeng enjing Bu Novi jeung sadayana tepangkeun wasta abdi jolin. Ayeuna abdi bade nyaritakeun kaayaan lingkungan sakola. Abdi sakola di SD Sudarso Garut. Di dieu aya contoh sakola abdi. Lingkungan sakola abdi bersih, hawana seger, tatangkalanna seueur jeung endah pisan. Abi resep sakola di SD Sudarso Garut. Hatur nuhun Bu Novi. Wilujeng enjing Bu Novi jeung babaturan nepangkeun wasta abdi cinta. Ayeuna abdi bade nyaritakeun kaayaan lingkungan sakola abdi. Abdi sakola di SD Sudarso. Lingkungan sakola abdi endah sakali. Aya hawa seger. Lingkungan sakola abdi bersih sareng nyaman. Urang tiasa main sareng diajar kalayan bagja. Urang bakal salawasna ngajaga kebersihan sakola. Hatur nuhun Bu Novi. Wilujeng enjing Bu Novi sareng rerencengan nepangkeun nami abdi dari Hodes Matupang kelas 3B. Ayeuna abdi bakal nyaritakeun lingkungan sakola abdi. Abdi sakola di SD Sudarso Garut. Lingkungan sakola abdi bersih jeung nyaman. Di sekolah abdi aya tatangkalan kembang jeung sajabana. Abdi resep pisan diajar di sakolah. Guru-guruna oge alus. Urang babarengan ngajaga kebersihan sakolah. Sangkeun sakolah urang jadi tempat diajar jeung ulin. Sakitu wae carita lingkungan sakolah abi. Hatur nuhun Bu Novi sareng rerencengan. Wilujeng enjing Pak Beni, Bu Sabrina sareng sadayana nepangkeun wasta abdi Gabriel. Abdi bade ngapresentasikeun kangge lingkungan di sakolah. Saatosna abdi ninggal, ayeuna kangge lingkungan sakola SD Sudarso Garut. Atos katinggal baresih sareng atos rapih. Tos sayogi oge kangge tempat ngawasuh. Pandangan sareng jaban tos bareresih. Katambi atos sayogi oge kantin sakola anu tos rapih. Sakitu anu kapihatur kangge presentasi abdi. Hatur nuhun. Demikian presentasi dari kami. Semoga kalian suka. Sampai jumpa.